zaman nu ngacap urang patepang dangu deui dina konten anu mana di kanal Capruk Radione. Ngabubule seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman pangrupi-rupi ngecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Kumaha cenah? Oh cenah bieu teh cok paganur teh cenah geus we lanjut we cenah da eta studio kaburu di booking cenah kitu kaburu geus di eta. Reka-reka naon atuh ieu? Eta teh geus Ayo mulai yo. Itu geus mulai Oh. cenah. si Bang Caca nak laka eueuh deui atuh duh ieu teh. Ka mana atuh si Mang Cacana ieu? Nya teh bieu teh kalaka ngadadak cenah. Aya nu karaos cenah kitu. Duh. Jadi ieu geus disewa pan ieu geus di booking ieu studio ieu jadi lebar gitu hangus kira Oh hangus nyamun teh jadi nyrekaman ayeuna ieu. hangus matakna duh nya geus we atuh wah lah ngadongeng we lah naon we Oh lah urang ngadongeng naon we da pangalaman meureun nya. tak gitu Sok atuh buka heula. kumaha mau buka gitu apa biasana kumaha si Bang Caca teh Sok atuh we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus naon deui sana teh? Biasana mah eta nu tang tayungan kitu teh Oh nya mugi-mugi tang tayungan gitu. Oh. eta lain gitu oke para warga kaum dangu duh dina dangat ayeuna sim kuring Mang Ucup sareng ieu Abah Marsuki bade ngarencangan margi Mang Cacanya nuju aya nu karaos na teh ngadadak enten dina segmen Carpondong Sunda mah ya ayeuna mah mung ieu we mung duaan ini dongkap teh teh ka studio teh mangga sok bah sok atuh Mohon gitu terus mugi-mugi kawilujengan gitulah ayo biasanya masuk gitu teh wilujeng gitu terus nganuhunkeun anu para non subscribe oh nya nu parantos subscribe hatur nuhun terus eta naon teh lah geus lah para wargi urang kawitan we nya ieu dongeng naon nya sok atuh eta abah rek dongeng naon Kira-kira yo rek aya nu ngaliwat heula biasana mah yo. oh nya sok atuh aduh Kocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Tah sok kira-kira ya dina Carpondong Sunda ayeuna rek bedar naon abah? Si Mang Caca tuh darek kalaka skrip dibawa deui di manehna can dibikeun ka urang nya supnya duh. Nya ieu teh jadi mun skripna geus di urang mah teu bisa ngadongengkeun naon we urang teh. Nya geus pengalaman abah baheula yo keur nyupiran truk. Oh kantos abah nyupiran truk. Kungsi baheula tahun 65-an gitu. Ieu teh kungsi dijadikeun ieu dimuat dina ieu abah hari teh diwawancara. Tah terus dimuat gitu dinu majalah yo teh pengalaman ieu teh yo. Oh majalah naon? Majalah naon teh? Langan Sari tahun genep aja teh. Aduh, geus lila atunya. Atunya geus lila atuh. Aya geus lah pokona pengalaman baheula ngaranna oge. Tah, ieu teh Carpon teh
di judulan hari teh. Di judulan teh di cekelan jurig gitu. Oh, nyesa kumaha atuh? Oh hari tatenya yo. Sup yo. Teu salah deui hari tate. Abah teh tanggal sabaranya teh 28 November 1865 eta teh. 28 November 1865 berarti can lila ti kajadian anu eta teh geuning anu nasional teh anu tragedi eta. Oh can lila. Malah mungkin 2 bulan naon. Hari teh abah teh wanci sarupna nya da moal poho ada teh sarupna. Truk abah teh keur ngagerung bae rek ka Pasir Malang sup. Ka Pasir Malang. Hujan ngaririncik sarta geus reup-reupan. Jalan ngarinju jeung muatanana lumayan berat oge hari teh. Gemuk, genut. lain gemuk pupuk gitu. Oh, Genep 1,5 ton coba. Ngeureueuh bae maju-maju lalaunan su. Tah, barang geus ngaliwat kela-kela euy. Operator. Naon? Ieu teh teu dibere nu ieu sora naon gitu biasana mah si Mang Caca mah sok kitu aya sora naon gitu. Orang make nu kitu. Make atuh mah aya suasana gitu. Oh, sok ke pokona diayakeun sok lah derwe. Ya. Tah, barang sanggeus ngaliwat Balai Desa Wanasari sup. Tah, di pas pengkolan Cileunca nya yo. Pas di pengkolan Cileunca pisan, truk anu kukuring teh yo di rem disakalikeun. nah, Da teu katingali tadi nama. Bus bodas ngajugruk di tengah jalan. halo? Teka tempo tadina ku abah. Tuh, aya geus deukeut. Kasorot ku lampu aya bus bodas ngajugruk di tengah jalan. Rea jelema atuh nu mogok meureun atawa kumaha? Puguhan eueuh. Bus we wungkul. Hujan teh harita weuwuh kerep. Bede deui eta teh. Ni titik tetempuan abah ge tambah surem we. Apal meureun mobil harita kumaha kitu. Nya kukuring teh eta truk teh dicoba diselenepkeun ka sakatuheunana digitukeun tah di rek naon teh rek disusul gitu rek diliwatan gitu. Saseleket we abah teh sup euy. Saseleket dan nya eta hayang gara gancang-gancang nepi ka nu dijugjug gitu. Nah ari belesek teh euy. Loh, kunaon? Selip? Encan aya selip mah pokona ngebelesek heula. Tah, kikiping truk teh anggur kalaka ngagoeng gitu tapi teu daekeun maju. Waduh, Ngesoh bae selip deui sup euy. Ngajetan we teu daekeun maju. Tah, aya abah teh di baturan ku kenek. oh aya. Aya, ngaranna teh si Jumirin harita teh. Si Jumirin tak kapaksa hujan-hujan ge di sina turun ku abah teh harita teh. Bari sina sate kapola ngakalan gitu. Tapi lapor. Lapur. Sakitu truk gagauran teh. Digas deui dikabeak eta gas teh. Gerang-gerung. Pageuh we teu daek maju. Teu bisa maju, teu bisa mundur Eta nu kitu teh selip teh ya. Tak ayeuna mah geus lip teh mobil teh duh. Mangkaning hujan gede hara-haraeun. Teu kira-kira eta kagetna abah. Duh. Kesang lembut teh lain bobohongan sup harita abah yeuh. Inget wae. Ambek nyedek tanaga midek duh. Harita teh abah teh gogorowokan we sentar-sentor ka si Jumirin si ngakalan. Karunya si Jumirin harita. Da main lagi beureun bingung kudu kumaha iku abah beureun disentakan we. Gorowokan udah abah ge da panik atuh.
nya makanya eta muatan gebuk sakitu beratna. Ayo dengdek teh bahe. Tah gitu. Coba mun bahe. Teu paedahna we si Jumirin oge da teu ngartieun. Pokokna mah di luar batas kemampuan harita teh gitu. Tong nama si Jumirin teh sina nyiprit we ka Pasir Malang cekeng teh sina minta pitulung ka ditu. Kuring mangahulang bae sorangan. Oh daekeun si Jumirin inditnya. Indit manehna ka Pasir Malang ka ditu. Nah, tak tekung si sajam ta. Jo aya eta bantuan teh aya. Polah alhamdulillah atuh. Aya Unimog harita teh datang euy. Unimog. Unimog. Ayeuna ge aya Unimog tapi modern baheula mah Unimog nang masih kene. Ya. Awal-awal. Non ari Unimog. Mana teh apal Unimog? Teu. Unimog teh eta varian lain varian atuh naonnya. Mobil truk itu buatan Mercy gitulah pokokna mah. Oh gitu mobil truk buatan Mercy nya. Ayeuna mah kan Norea teh Mitsubishi, Toyota gitu. Hyundai. Tah baheula mah Mercy. Ai tahun 60-an macan aya mobil Jepang nu kaditu teh. Tah ngaranna teh Unimog. Tah datang eta Unimog euy, aduh. Bungangang abah harita lo. Yo, datang Unimognya dibarengan ku si engkos montir di Pasir Malang tah euy. Prak teh dicoba-coba dibedol dibantuan ku Unimog teh. Ih eta koko. Terenggot sup. Tetep we page gitu. Atuh belenyang deui eta Unimog teh mulang deui ka Pasir Malang jeung si engkosna rek nyiar tambah tanaga. Gitu. Oh. Jadi baralik deui arindit deui nya. Sabot keur gitu tetep hujan mah ngerecek euy. Nu harita aya di dinya mah ngan kuring we jeung si Jumirin nu geus mau cicit teu karunya aing ka si Jumirin ayeuna mah euy. Hari-hari teh teu karunya. Lain teu karunya maksudna pan hari-hari teh mah sarua kuring oge keur sangsara. Harita teh jadi kulantaran ngarasa harudang kuring teh kaluar we tina mobil harita teh ngariuhan dina hiji jongko nu teu jauh ti dinya gitu. Ku kabayangnya makanya AC nanaon sok ibunan tau kaca mobil teh di jerona teh lamun keur hujan teh. Gitu. Nyuhan ka jongko. Aya jongkonya deukeut teh. Aya. Taret kana Erloji teh nya geus jam 10 peuting harita teh. Sup. 10 peuting bayangkeun harita zaman harita praroek eueuh eta naon. Eueuh lampu gitu. Ngaulang be jeung si Jumirin geura. Hujan-hujan, puting-puting, mobil mogok. Barang keur ulang-ulang gitu ari gorowok teh si Jumirin ngagoroceak. Ngoceak. Kunaon, Bah? Teuing teu nyaho tadi nama. Eta manehna ti buburanjat bari ngarontok ka kuring teh euy. Bukti tadi tina mobil keluar gitu muru ka jongko sarua gitu manehna. Pan ari abah mah geus teu heula di jongko nyuhan manehna dina mobil. Tuh lela tuh kociak teh di buburanjat. Manehna ngoron nepi ka kuring teh ngarontok harita teh. Ngarontok. Ngarontok ka kuring teh harita teh ka abah teh. Eta sing goreng direretnya ku kuring euy sok harita. Aya sato sagede anjing. Atawa sagede naonnya harita teh. Sagede bagong lah nyamperkeun. Kira-kira aya 10 meter deui mah. Oh. Kitu punya ngocak teh sieun ku eta si Jumirin teh. Kira-kira 10 meter deui mah ieu nya kuring ge sup harita ngusap beungeut. Neges eta. Tapi dah teka ieu teka palingan nyok kuring teh. Saliwatan teh lapisan eta titinggalan teh beungeut teh siga beungeut jelema. Bah. Awakna teh anjing tapi beungeutna teh lah eces beungeut anjing bagong teh siga pisan beungeut jalma yo. Culangok we geura molotot semunu reuaseun. Sok bayangkeun ku maneh sok mun ayeuna aya
aya di dieu tah anjing sagede bagong. Ai beungeut jelema maneh sieun teu. Nya sieun atuh bah. Ih, gila we atuh. Matak oge ih mangkani harita teh hujan peuting. Mangya nu kitu disampeurkeun nu kitu geura sok bayangkeun. Tapi mana geus ganu rewasut ujuk kolebat les bae teu katingal deui euy. Oh, jadi ngasak panena gen teu lilanya. Henteu. Kuring eta ngayak-yak duaan jeung si Jumirin eta ramoh poe. Kabur pangacian carita keneh euy. Hate deg-degan ngadeg-deg teu puguh pola eta. Atuh belenyang we. Kuring ge lupat euy paheulana jeung si Jumirin teh muru kana truk deui balik deui. Balik deui nya. Si Jumirin nu make rawah riwih sagala sieun tinggalun. Kebluk pantot truk teh ditutupkeun terus bae ngahep-hep duaan euy. Hate teh ngageter bae deg-deg sing sieunun seung deuleueun bae deui. Tanah teh ku euleugeungna eta duh. Ku euleugeungna song teu aya jamaan teh naon-naon bae. Duh eta teh kebayang ayeuna teh eta jalma teuing sejen naon disebut jalma beungeut nawungkul disebut anjing awak nawungkul aya awak sagede bagong. Terus kumaha bagus dina truk aman? Nya lumayan aya geus dina truk mah asa getihan deui harita teh. Tah jol bae daratang deui bantuan teh 2 ayeuna mah Unimog teh euy. Oh 2 ayeuna mah datang teh Unimog teh nya aya 2 ayeuna mah. Nu datang teh 2 Unimog jeung satruk di kapalaan ku si engkos keneh sarua gitu. Ayeuna mah kuring ge wani deui turun. Geus aya jelema ayeuna mah. Ngan sajeroning turun teh seri-seri koneng we kuring teh euy. Buka tenda aya bocor atawa dina jok teh bet rada barasuh. Udah. Jok teh barasuh gitu. Komod pan kuduna mah tuh cai ti mana. Nya pan tadi basa keur ditinggalkeun ka eta ge ditutupkeun meureun atau si Jumirin basa ngiprit meureun teu poho nutupkeun panto. Henteu da ditutupkeun ka sidik tapi jok bet barasuh. Komo dina urut diuk si Jumirin mah. Ya, tapi da teu area carita urang teh sakitu jok jaremblong teu pararuguh oge abae we. Teu nyaritakeun naon-naon kabaturan nu sejen anu karek datang oge. Tah tuluy gancang nama truk teh dihirupkeun deui bari dibarengan dipedoa ku 3 mobil. Aduh, anu bantuan teh kitu diuntuykeun. Aneh eta keukeuh nambleg coba. Maknya bah ku 3 mobil masih kene. Kitu. Geus ku 3 mobil ge teu keukeuh nambleg pageuh be. Teu ngeser saeutik-eutik acan sok sup. Atuh tungtungna sareat ting haruleng beak harepan. Harita teh geus ngagayuh ka tengah peuting deui. Tah ceuk salah saurang batur teh nu kakara datang kieu ngomong kieu su. Kumaha cenah? Ieu mah sugan aya anu ngaheureuyan cenah cik ulah jail-jail teuing cenah kitu ngomong sorangan manehna teh. Kebeneran pisan deui kawantu rada ahli deui sugan manehna teh. Dina sakuna teh bet mawa menyan kitu. Tuh bae dikukuskeun sabiasa bari diparancahan atau dicampean gitu. Mamawa kukus kumaha? Pokona mah harita teh teuing abah ge rada poho deui. Meuleumna mah dina naon, pokona mah pan jadi aya kukus gitu tadi dinya teh ngelun. Hujanna ge raat. Gitu. Tuluy cek manehna teh. Pek tarik ayeuna mah cenah kitu. Merek kode nya. Merek kode pek tarik cenah sok ayeuna mah lah cenah kitu. Terus kumaha hasilna? Eta da bet teu ku hantu eta. Kungsi dibantuan ku nu sejen ada dipajukeun teh ujug-ujug maju we kitu ge da. Hampang teu sakara-kara. Nah harut tadi ditarik ku hiji Unimog, ditarik ku 3 Unimog. Anger we mogen. Nah ari ieu da teu ditarik-tarik acan di kitu ngageleuyeung we maju. Aneh teu sok-sok. Nya aneh atuh. Matak oge di luar akal kejadian eta teh. Atuh bering we mobil-mobil teh ngajugjug ka Pasir Malang.
Dina cijeroning ati teh kuringnya salilanya kelan setir teu weleh we bari luak liuk bisi aya nu milu sarta teu weleh sengar-sengir lantaran aya ambuan anu teu pati biasa di jero mobil teh euy. Bau naon? Bau gemuk meureunnan asup ka jero kabin. Lain atuh beda ieu mah. Doing satu si Jumirin buah modal gitu hitut. Ish, kemana wae? Udah lain deui. Lainnya dicek harita bujurna. Henteu pokoknya mah nyalain we gitu. Tah barang nepi kayak Pasir Malang. Kakara nyaho sia euy. Aya naon kitu? Re anu nyarita di dinya teh eta teh bus bodas teh nya. Anu paranting ngangkut susu. Anu kamarina diadu jeung truk engkol euy. Kenek enak eta bus teh cilaka. Maot sapada harita sirahna remuk pisan di dinya teh euy. Edas. Jadi sancana teh kecelakaan eta teh truk teh. Kenek da teh hancur sirahna di dinya. Aduh. Angker atuh. Atuing cek batur teh cenah bisa jadi truk kuring teh dicekelan ku jurigna cenah kitu cek batur teu ngaromong teh kitu. Tah gitu tah dongengna teh euy harita euy. Abah ngalaman nu kieu nya. Lain pengalaman abah eta mah. Kumaha ongko pengalaman abah ieu teh? Pengalaman ieu dulur. Manggani gitu we. Sok aku gitu. Pokoknya mah gitulah. Sok ukurayeun tah si Manggani teh. Nepi ka ayeuna ge mun inget kana kejadian eta teh. Cek anjeunna teh mun teu percanten mah mangga bae cobian sumping tah di lersan eta dina mangsa parantos sareupna. Dawartosna ayeuna ge sok aya keneh anu kawenehan mendakan. Sok arek ka ditu useup maneh. Moal bah. Naon atuh? Sa teu pirajeun teuing kudu neang-neang nu kitu. Kuring ge moal ai cadu mangaliwat peuting-peuting ka dinya. Ayeuna mangan mun bisa mah teu kudu lah. Jadi kitu dongengna teh nya. Sup. Nya tuh. Tak itu carios pondokna ti Bah Marsuki Parawali Kaum Dangu. Pamugi tong kirang-kirang ngapunten itu damang cacana kalakah teu lebat janten teu kantenan ieu teh. Naon gitu. Atuh nu bener atuh. Udah teu gampang geuningan mukanya yang nutup teh ada teu biasa mah nya. Gitu. Nu ceuk urang siga gampang padahal hese, nu ceuk batur siga hese padahal gampang. Kumaha nya kitu. Parawai Kaum Dangu rupina bisa teh kumaha bahasana teh. Nya urang papendak deui dina konten salajengna disarengan ku Mang Caca sareng sapara kanca. Sim kuring sareng Mbah Marsuki sejamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam baktos, gitu biasana masalah baktos.